tekuateun naon nahan langit ku sebab di dunia aya anu sedih rindu ka Allah sujud wae aras malaikat turun aya naon ieu ngurugeun aras horeng Nabi Muhammad keur sujud tilu poe tilu beuting di karak cek Allah teh beliau bijaan Muhammad ngaruksakeun alam dunia can waktuna kiamat ieu cek Allah mencerah urang mah pan ieu kiamat orang keur sujud cimataan bae tilu poe aya naon Muhammad cek malaikat Jibril hayang naon nu nyaho Allah cek Nabi Muhammad heueuh sia aing kali kitu tah Allah lain teu nyahun sia tah ngomong hayang naon ulah mun maut balik jeung Allah ulah moal tenang hareupeun Allah hiji moal tenang kadua era lamun aya umat ulah nu bahan disiksa asup ka neraka oh kayang sia eta ulah aya umat sia nu hiji asup ka neraka heueuh karak cek Allah bejakeun deul nu Muhammad atoh aing atoh nu Muhammad ridho aing ridho nu Muhammad bunga aing bunga nu Muhammad sedih aing sedih kumaha sia bejakeun deul eta cek Gusti Allah mangkana kabeh nabi titah sujud dina belamar baik ka makhluk keur melet ridho Allah ieu mah Allah nu minta ridho nabi mu padahal Allah keur memperlihatkan tidak ada batasna kasih sayang Allah eueuh awal eueuh akhir eta nabi nu kitu ayeuna ngabebaskeun urang tina siksa neraka walaupun urang anu berjalan kana arah neraka nya teh cinta bari nyahoan kejadian urang-urang teh bahan tukang ngaruksa eta nabi geus sujud ya Allah kunaon si Jibril sia sujud da cek Jibril aing teh tega mun aing maot kumaha urang pabuaran blok kidul belah mana nya tinu macet kan ditu cenah kuna bahan disiksa bahan anu aing mana teuing sedihna gagal ngurusan umat cek Allah sia doang Muhammad bebas talunganan nabi nu lain ulah umatna nabina aing teu izin asupna surga tanpa sia kumaha sia we nabi nu lain gitu komo umatna urang mah umat nu lain nabi geus dijamin ku nabi urang mangkana Allah eta jelema palain Muhammad eta hiji ta nu kadua geus di alam mahsyar Nabi Muhammad dicaritakeun engke kula teh sujud ka Allah cek Allah di alam itu eureun Muhammad lain waktuna sujud sia keur ieu sujud keur hirup ayeuna sujud deui bae deuk hirup alam kadua geura eureun sia hayang naon abdi mung hudamun Gusti can mastikeun umat abdi salamatna nagih nu keur ieu nagih nu keur ieu coba Muhammad pan aing moal ngabohong kabeh umat sia salamat udah